Karena bisa ngiluan deh, mau mana dulu deh? Nasi Padang. Aduh, loba soal teh jeung hara rese deui. Ayah nu babari heula. Kenapa kamu harus sekolah? Ame pinter, ame ngebobodo batur jeung ngebobodo si sate. Apa cita-cita kamu? Yang jadi DPR. Sebutkan alasannya. Ame hidup senang, ame bisa nindes rakyat. Jeung deui ame boga pemajikan dua. Woi Nugi, sing ecereug sia ngeusian teh. Bu, maaf bu, heudeui. Kopi. Bang. Alhamdulillah, ayeuna mah geus gawe. Sisa deh. Woi, Sri. Lah mana? Gaya mana dun euy, make seragam gawe. Heeh atuh. Urang ayeuna geus gawe. Ngarah bisa ngiluan deh, mau mana dun euy? Astagfirullah. Mana apal teu artina demo? Teu dun euy. Sakanyaho urang mah demo teh ngedek-ngedek gerbang DPR. Ye sade, demo artina sebuah gerakan protes anu dilakukan ku sekumpulan orang di hadapan umum. Demo atawa unjuk rasa biasana dilakukan ku sekelompok mahasiswa atawa jelema-jelema anu teu setuju ku aturan jeung jelema-jelema anu menentang kebijakan pemerintah. Oh gitu dun. Tah sade, amun urang rek demo ngaluapkeun aspirasi urang teu kudu jadi pagawe buruh heula, teu kudu jadi karyawan heula, teu kudu jadi jelema penting heula, ku masyarakat biasa oge bisa. Tapi demo umumna sok diwakilan ku mahasiswa. Heueuh dunya. Nah, masuk ke mahasiswa lobana. Pan mahasiswa mah jelema-jelema nu hebat, anu berani. Jelema pinter nu bakal jadi pamimpin di masa depan. Beda jeung urang-urang. Allahu Akbar. Berarti mahasiswa hebatnya. Urang anu tertindasna, mahasiswa anu berjuang ngawakilan urang-urang anu tertindas. Hebatnya. Heeh dun euy, hebat euy. Takbir dun, takbir. Takbir. Allahu Akbar. Naon eta dun euy? Nasi Padang. Non, urang menang geus subuh. Tadi geus tuang, ada nasi goreng di sanguan. Tah gitu mana teh diajar Nugi. Dun, urang keur darling. Daring meureun. Darling, Dun. Daring dalam jaringan. Daring, Dun. Ari siang ngahiwak daring. Tak eta darling. Heeh sok, maneh cing ceureughnya diajarna ngarangkeng segede bisa jadi DPR. Ayeuna kandahar nasi Padang. Palias ih. Si sade euy, ngeuseubeut teu ngajilan si sate. Mantap ieu, ay. Nugi, mana eta mah? Kupon gratis ada. Mancing 2 minggu di Balong Mangkutiu. Cing ningali urang.
Heuh euy, usap gratis. Ngeunah euy lamun sapoe menang 10 kilo 2 minggu. Urang bisa beunghar euy. Geus jeung urangnya. Mana wae tang ngomong bibit. Pahe duitan we ku urang. Ieu. Naon daun? Teu apaleun. Urang menang daun eta teh, menang tapa maneh di Banten. Lamun daun ieu kumaneh dijual. Kabeuli sia sebelah jeung si kumu etina. Oh iyalah, bae. Oh, atuh ginya. Sipulan. Urang mesti pulanya. Dagluknya si Sade. Aing ngamoal ka bobodo kuno kieu. Akan tasya. Si Nugi dagluk ya euy. Ieu menang kupon di jeung gratis. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Sugano poe ayeuna menang 10 kilo. Isukan deui menang 20 kilo. Isukan deui menang 30 kilo. Aduh. Alah. Kangen kieu euy ngadilan si Sade. Oh no! Si goblok siak hen. Siap aing mah. Wuh, sana dagluk. Asa itu? Sada jeung si Nugi. Ken.